ate irahanya ngalamar ka indung bapak teh asa tos tahun-tahun, asa bobogohan teh asa kumaha asa tos bosen, tapi irahanya waktuna gitu bae teh janji sareng janji bae kumaha terus tahun-tahun teh ya Allah. Aduh kamananya sih janji teh saurna bade janjian di sawah tapi gini teu dongkap-dongkap nepikeun ka ayeuna itu sonten ko ieu teh ya nyiksa bae tiap dinten janji ka janji bae ayeuna janji di sawah tapi teu dongkap-dongkap tos sonten kieu teh ya Allah Robi. Aduh nang Siti teh aya di saung teh nya mun aya di saung mah aduh geus kumaha bener lah mangkung orang tuana. Mudah-mudahan usaha-usahanya di saung teh jamak kolotna mun sepi mah kumaha belah jadi kumaha benerna anu kawan mari disampeurkeun nang kita aya teu nya. Aduh geuning gelis nembe dongkap geuning kita di ku abdi antosan bae teh ya Allah tos tadi teh di jalan teh babaturan ngobrol teudeng orang mah pogo inget deh ka dia da janjian lain neng janjian pugu kita tadi abdi ngantosan bae luak liuk bae teh kita tadi ya Allah tos capek kinten teh ngabohong deui abdi tos bosen di bohongan bae. Tuh kamana si mama si bapak teh duka da terang ti enjing teh katingali teh bapak sareng mamah teh duka ka mananya. Mudah-mudahan di kadianya neng kan orang bisa asik berduaan di dianya neng kan bebas hari Allah bapak di si mamanya. Ayo neng calik lah ini mah ayo calik sok di dia. Iya bener di saung maresepnya neng berduaan gitu. Resep kumaha abdi mah hayang ka kota bosen abdi mah di sawah bae kan tinggalna di kampung si aa mah koret pisan sakali-kali diajak ka jalan-jalan ka kota ka mall ka mana gitu masa pacaran di sawah orang hayang nama hayang neng ke kota ke mall jalan-jalan rekreasi tapi kan zaman ini mah zaman kieu orang gawe ge dipecat coba hayang nama kan hari ka kota mah kudu ngaluarkeun duit udah ke supermarket kudu ngaluarkeun duit gede kan di sawah mah nyeuh sawah bae geus kahibur neng tuh. Neng mah lapar aduh lapar tak gelis hayang naon neng teh nya hayang naon wae atuh tah ayeuna mah cuangan tutut bayu berbelut dibakar tutut belut hari di mana duaan mah aduh romantis enak bae ya Allah saatun tong belut atuh geuleuh-geuleuh teuing eta mah jiga ulah abdi mah deng belut teh vitamina loba nya yuk belut di mana sawah kotor kayak antosan neng abdi gaduh ieu neng gaduh kembang tanda cinta anu sejati si kan neng deuh abdi mah hoyong teh bunga deposito sanes bunga nu kieu si mah bunga nu kieu bunyi gitu ba de coba ya dikadiekeun itu pak gelis abdi mah dateng ngangge kembang deh tos gelis ya mah abdi mah hoyong na bunga deposito bunga nu kieu mah kamana geuleuh ieu ningalina iya geuleuh teh kasara geus ka diteun maresep coba ieu kunaon atuh ngaranna atuh ku ieu ku cocolek diurak di kumaha diurak di ditu cocolek emang tiasa sih pintar imang ngabelut mah sok atuh sok mangga yuk di mana milarianana itu di ditu di ieu cocolekna ieu sok kumaha ngaranna neng dia ngapunten neng teh kumaha ngaranna aja dia antar sok engkana di kumaha sih belutna iya belutna ya kena kumaha geuleuh-geuleuh teh jiga ulah eta mah mana deui urang daripada ka kota mah mending di dieu cek neng di sawah resep di sawah mah kota mah lucu malati nu aya di taman-taman sari lucu malati nu aya di taman-taman sari
Kandi sih kabok aing teh geula nemen sempete. Kamana sih? Bila nemen. Ini sekali lagi lah nemen lila nata udah bila. Empe. Aduh itu si Marni guys nungguan Dorakis. Aduh mana gue bolis gitu atau beb. Waduh ngantian baru tadi nama. Aduh, aing mah kabogo. Si Marni atau si Marni, halo, orang samperkeun ah. Ka mana lami pisan. Alah Kadala kanjut deh. Kanjut. Mana yang mereka temen-temen. beb. Aduh. Lami pisan. Ngantian tadi. Oh, wing teh ngantian. Tidak teh janjian jam sabaraha maneh mah. Oh, tuh di banyak. Lamun ngawe maka we ngawe Ngawe. Gandeng deh. Dari ngawe. Wing teh meureun janji teh meureun tepat jam sakieu wing datang ka dieu meureun kitu. nya. Ya lain nungguan lila tu tadi ya mah. Oh, ya mau ni lila menunggu anak wing nate. Ayo, kumaha cenah ke? Lain ada teh panu geus menang umur, perawan sarua kuring bujang kolot, perawan kolot heeh. Nah kitu. Jadi urang teh nya ayeuna mah da ari di dieu teh kurang berenang, urang teh kurang jongjon. di sawahnya. Tiba itu aya saung titi di sawah teh. Satu ayo. Yuk. Urang ka ditu ngarah jongjon. Kikit cuan teh kuku. Gawat atuh. Gitu. Benar. Kuku. Ari Kabogo lawas ya. Saungna itu mau jama. kayak Gitu lah. Sup. Tadi kosong deh sasaha. Ngeunaheun. Aduh, di raos sih tarik is dia mah. Ayo orang di dia, enak mah enak kita resep tarik isnya. Ieu deui. Iya, ngeunah deui nya. Mani jongjon teh aya Jongjon. Ayo. Tancak ini mah kerja masuk sini lang. Ulah jongjon teh. Gitu Kuring babahan. Pasti Lami kuring saminggu. Akang teu datang. pun mani ngeunaheun pisan Saya anu nyebakan. Ayo. Gulang-guling. Bebetedangan sorangan. Itu tuh kayak anak kerbobogohan. Uing rek diganggu kurang ajar pisan eta manusia. Itu aya manusia nu kerbobogohan. Kan uing teh jomblo, uing ge hayang bobogohan. Si Alma sok noelang. Naon ih jelema cicing. Cicing Naon sok noelan bae. keur cicing. Neng mah ih. Nah, sok noelan bae. Siga nu geus ieu bae. Duh. Eta tah dia teh aya deui. Asa beda ieu teh. Uing mah merinding ya teh Lain asa nya. merinding ya. Asa ieu sih. Minta dicium mami. Ih. Alma. Dicium. Naon? Minta dicium. Gandeng iraha duh. Ongeh, Iraha duh. mami minta dicium mana minta dicium di tali dong. Asa ieu asa beda ieu mah nya. Asa beda nyaan. Coletot Lekan bae dewek mah. Deh nani nyolekan kawin. Ide. Cing sabar tuh nyolekan teuing ke da kedeung deui ge.
Orang teh kodong dege bakal ngahiji. Hmm. Orang teh atuh cicing. Orang panganda. Aki menyolokan ah. Bagaimana sok gijionan ya kumaha teh. Tek nyolokan. Sok gijionan anak-anak teh. Anak diain. Aduh, mana tari es ya angin. Mana sempoi-sempoi ki angin. Bungaku dahlia. Mana halus euy. Duhai bunga pujaan, Tuh, kemana ada? bunga dahlia. Naheun euy. Bunga kesayangan, oh bunga dahlia. Bungaku dahlia. Sare Kang. Bener nang si Titi lah. Sare gini. Yang kena kasih Titi lah. Bogoh na euy. Uing ah. Uing kan kunti jomblo. Kan? Uing kayak jomblo. Kang. Kang, aduh. Kunti jomblo. Nasi. Ganteng kan? Kawin wae aku. Murah kan? Murah kan gambar jomblo. Tidur mani. Nikmat. Dah, itu saha? Mah, udah kurang mah itu kenapa udah arah mung di Sarawah geuning amang teh. Keur naon? Salah sabang ka amol, ka Gerage, ieu amang di Sarawah. Jeung ngaran naon eta? Keur naon eta? Iya si mamah gini. Iya itu milarian belut sareng tutut si ngajak ka sawah. Ya. Si kadia. Si mama tuh di mana sih? Dia teh keur naon di Sarawak. Gerage di Sarawah. Eta si Aa ngajak ngalah belut sareng tutut. Ari mana teh? Anak bapak anu terkaya di pasawahan. Kok amang di sawah? Henteu ka mall, apakah Gerage? Di sawah teh nya amang ka mall Eta kitu nya. mah jadi ngawiwirang ka kolot ai kitu mah. Ratu bapak kolot terkaya di pasawahan teh. Ya. Itu si Aana teh atuh da ayeuna teh kan nuju di lockdown janten teh aya padamelan saurna teh abi ngajak ka mall ge anjeunna teh gaduhan artos janten ngajak ka sawah bae gitu milarian belut sareng tutut. Ya mah palain nu gratis bae atuh. Dan bapak pala tutut, Aduh, soalnya bapak teh kasukaan bapak ieu mah. Aduh, tutut kalau batu pak. Muhunnya aduh Enak pak di sawah. Kabegtina bapak ieu. Ai bapak teh da sanes bebek. Moanya benang ku disogok ku tutut. Teu kira-kira. Eta mah kabegtina bapak atuh bapak budaya pisan kana tutut teh. Itu suwios atunya. Emangna bapak bebek. Bapak kan seneng pisan kami tutut mah. Raos ke sok di Loba sok. vitamina, Di soknya ini paling kanggo jatuh ke saya pisan harus tutut teh nya. Nuhun atuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh senengeun ya. Nyantos satu hari bapak seneng tutut banyak, iya canda ku si bapak. Oh, Ya no. abdi bade nyandak di kaditu. Oh, no. Syukur upami kenging loba, kanggo si Tapi bapak. kayak anjing mah pemimpin bade ka dieu teh nyanak ieu nya, nyanak ka hamburger. Karena urang teh McD, nu aya di McD teh tuh, nu di Gerage Mall. Insyaallah pak, insyaallah. Roti nu dilapis-lapis teh naon sih namanya teh? Roti dilapis-lapis teh anu ya aya sayuran, aya ayam. Burger. Heeh, anu kita. Insyaallah. Bapak duka da apa? Apa begitu mah? Ari zaman kampung teh apa nu kitu naon namina nya. Nuhun atuh nuhun nya. Nyandak di Nuhun. terus. Tanya, Sareng sini Eta bade era di kitu nya. nyandak Nuhun. di kayak anjing mah nyadakna eta anu lapis-lapis teh anu aya sayuran, aya ayam, teu dilapis teh naon sih namina? Bapak mah teu terang. Soalnya jadi kampung jadi teu terang namina nya.
Ayo tuh nang ngilari deui tutut. Engke belut oge senengnya apa? Nuhun. Nanti Coba tadi bari kan belut ngalah deh. lelahnya. Senengnya di sana. Hati-hati. Nah hari bapak teu kira-kira maunya daek disogok ku tutut jeung belut dikamanakeun harga diri urang Ieu teh. teh kabeuki bapak soalna kabeuki bapak ieu teh vitamin kanggo ieu paru-paru kanggo jantung sehat demi kesehatan badan gitu ya. Yang geus saiki kitu mah kumaha karep. Oi, mah, Mani ganteng bisa. Mani paco. Tunti jomblo, udah ganteng. Ya ampun itu naik gunung. Maco sekali. Kamu mana nata? Kurang ajar nggak ganggu kamu. Germelan si ganteng. Ini tuh. Bye bye. Euler si Ate masih sare kene geuningan. Iya. Aduh kasareannya. Heeh. Aduh Betul, Gus. kasareannya. Urang masih sare kene wae sampean murid. Lain tadi teh asa anu noelan derek noelan tah tadi. Noelan. Nya. Boro-boro wing Asa ngimpi teh, asa ngimpi kumaha ngimpi. Ai sugan teh mana noelan urang gitu teh. Urang tadi turun kali itu. Tadi teh tuh aya. Ya. Itu sorangan. Heeh. Asa ngimpi asa anu noelan teh. Asa anu noelan gitu. Ai sugan teh mana Wing mah henteu tuh ate toe. nya. Ayeuna ieu target mana hudang. Asa ngimpi gitu teh asa saha gitu Asa noelan saha. gitu teh kumaha gitu. Ayo murid teh bae ah. Aduh sono keneh. Oh. Nyaan sono keneh. Nya ayo tuh murid kayak mesti diteangan. Jangan kok emak. Kan orang teh non keong teh diterima ku si bapaknya. Ini si bapak beuki keong atuh. Nih. Kapungkur dia teh mah Oh, beuki. atuh teu gampangnya marah banana. Nah, Soalnya jadi kanggo obat sih, kanggo obat jantung. Anjina kan gaduh jantungnya. Terus paru-paruna maklum lah tos sepuh gitu. Dan tenan teh kanggo ubar eta mah biasa kanggo ubar. Pak RT pan buka wilayah di dia nya. Nya. Itu kaos anak Pak Andi. Mana? Itu tuh. Oh nya. Saya Pak disaung. Ayo. Ayo. Titip, Pak. titip. Ayo. Neng, dipikir-pikir namanya bubuan di kota jeung di kampung teh mending kampungnya Neng. Resep di kampung mah, misalnya di Cari kampung is, ya. cari is, loba pemandangan, loba tetangkalan. Jadi pandangan tanya nongkrong gitu. Tapi abi mah asa raya kieu aya naon nya? Sugan. Duh kata geuning asa merinding kieu ieu aya naon? Dikira teh urang mah urang saya buru-buru teh sampai iya. Merinding tuh asa berat. Ya abi mah. Berat teh nya. Beda rasa teh nya. Mm-mm. Tuh asa tiis. Asa tarik. Ayo. Cieun abi mah. Tuh. Tapi teu katinggal teu aya naon-naonnya Ayo tuh. Teu aya tapi di asa merinding tuh asa ngari-ngari kieu ih. Asa Ya Allah aya naon sih nya? Teh, iya putra Pak Andi, bobogohan di dia. Serahkeun ke Pak RT kumaha ya? Dikumakeun. Ari mana sabarna keur nanahaan di dari ieu. Bapak
Menuju Ameng Pak di dieu teh. Mohon keramengan bae di dia ningali sawah gitu. Amengan. Biasalah Anak muda. muda. Anak muda sih anak muda. Di dia teh angker, sunghil di dia teh tempat dia teh. Sugan. Terus sore, weh. Mohon Kang, mohon bade. Jadi pugu asam merinding ya Pak ya. Eta rokok, gaduh teh rokok. Oh. Kalau saya rokok mah gaduh. Yang nggak rokok, Pak RT, lagi mangga, RT, nggak rokok Pak RT. Pugu ya asam merinding. Terus ayeuna mah weh bae weh. Mohon, urang biasa merinding. Nya sonten ayeuna teh. Ieu rokok tamere apa nyogok? Oh, itu mah rokok kanggo Pak RT mangga dibeli koyong nyesep, kita kanggo Pak RT mangga. Oh, yang nukan atunya. Terima Makasih ya. Sami-sami, Pak. Ayo itu kata betul Pak. Ya, itu gaya bagus sih. Ya, ya saya naon, sudah tinggali. Udah aya naon-naon geuningnya. Tapi asa merindingnya. Neng terus paulang bae tuh, lebih bae weh, murid ongko. Mohon atuh pada Ayo atuh ah. Ayo. Geus ayeuna mah kieu bae Pak teh, urang jeung balik sore. Atuh hayu, geus ingkeun bae kan bobogohan mah. Ngan urang ningali ke di situ. Kang ngam dige Dewi. Ya geuning naon itu tuh? Pareueung. Neng pulang bae neng. Mohon Wis ke Pak. kumaha karep ari teh daek balik. Mohon ke. Sungil kalian pulang naon? Terus pulang. Mohon RT ya pada ke abdi ge bade pulang. Pulang ya, kana. Mohon, dewe ke. Yun. Ayo naon teh pada teu aya naon nya. Perasaan ieu tadi mah teu ya. Karadeun. Benernya tadi kalau Pak RT teh berarti di sumbernya. Ayo abdi kuih yuk. Ayo atuh sareng. Ayo. Nah, ya tuh. Astagfirullahaladzim. Naon nya? Astagfirullahaladzim. Aduh. Neng. Kemana? Gede ke sore pican dong, oke? Nya pugu Biarin atuh kemana? Mana nya geus burit kieu nya? Iya. Nya kitu. Biarin mah pedarian kemana? Mohon, Bisa jalan dikatakan pedarian. kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Entah geuningan datang. Kali mana? Siapa poe? Gimana? Jangan kemana-mana. Tadi di sawah. Kok kamu di sawah bae sih? Pulang. Dari ieu atuh mah Pak, geuning kariris dukanya ieu. Oke, ieu naon ulin-ulin di sawah. Ada ulin di sawah. Eta si ajak ka sawah. Sawah di luar ngajak kamu. Kita sampai burit Tadi teh ngarare di sawah teh duka asa Kan digitulah. Digitulah hampir tadi. asa merinding Pak, asa merinding. Kumaha tuh tadi telepon eta cik. Eta kayak kadu pun. Kayak kamu bener-bener kadu punya. Telepon heula. Saha Kayak eta kamu teh telepon. tadi teh saha? Kayak dukun. Saha anak tadi teh? Udah tadi barang teh saha? Sabulan kami nak. Ucok. Aduh mama Ucok. ya kumaha ih. Ucok. Ya Allah. Ya saya tadi tuh itu si Udah tunggu sabar mah. Kamu bener-bener mah sabar mah. Ya Allah ya Allah. Sucok mana sih Sucok? Sucok kemana sih Ucok? Ucok kemana sih Ucok? Ucok kemana sih Ucok? Aduh mama teu kuat. Astagfirullahaladzim. Teu kuat. Adin, kumaha Teu kuat, ya ya tuh? Teu kuat. Ucok. Sucok kemana sih Ucoknya? Mana Ucok? Mana Ucok mana Ucok? Ucok mana di mana itu? Anak orang di naon itu coba tinggal di mana? Sebudak sampai cepat. Ayo naon Pak? Aku dia budak. Aku tinggal di mana itu? Anak orang tuh di naon tuh kemana? Ayo Ucok tinggal itu anak mah. Orang di naon kemana? Cok, anak orang di naon tuh Cok. Itu sampai gitu anak orang tuh di naon Cok. Ayo tuh sampai gitu di naon sih. Ayo, tadi diajak ke mana sih kemana Cok? Buru-buru dengan Ustad atau kiai Dukun, bapak dokternya bapak dokter. Bukan ke zaman nanti kayak Bapak dokter. Kayak orang nanya Pak.
Aduh, itu. Istighfar, istighfar. Istighfar, ya. Itu Istighfar. itu. Istighfar, aku heran. Istighfar, istighfar. Istighfar, nyebut istighfar. Astagfirullahaladzim. Ayo bawa pun itu karunya kamu orang lagi dia kesurupan gitu. Ayo dulu apa ngulungankeun ayo. Itu tuh jelas. Tuh, dengan kesurupan gitu kamu ngulungan. Kamu batalkan. Iya, ditanya enggak atuh? Anak saya lah. Si mamatan gerak ini tidak. Kaulah tuh sini. Sok ngelawan ka kaulah. Gerak ini mana gerak ini tidak. Gerak ini. Pak Eli, Keluar siap, keluar. Ini saya jauh. Ini. Air atas keluar bu. Keluar. syukur geningan ya mendingan rada ya Pas cicing. air atas waras, tapi pas keluar air mah. Pas waras. Tuh, pas waras air mah. Ya aku belum tadi teh kalahkan. Ini mah keasupan ya teh. Nah, airnya sehari masuk dia. Sehari masuk dia dia. Saha mana dia? Saha. Ya kunaon deh, ya kunaon deh. Saha dia datang ya, saha dia datang dia. Saha ya, saha. Iya saha, ya saha dia. Saha dia. Kunti naon sok, kunti naon dia, saha dia, kunti naon dia. Kunti jomblo. Nah, aing mah geus sanggup ya. Jangan di sejen kali itu. Anu ngarti. Bapak buru atuh. Kira Sudah sumpah. nya ieu budak teh ngalah. Kenal, Pak? 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 Tunggu sih. Gara-gara si Ucok ya. Ucok apa Ucok? Telepon Sama Ustaz. sih. Telepon. Ucok, coba panggil Duat, panggil Ustazah. Ayo Panggil panggil Ustazah, Ustazah, ayo, Duat Ustaz. panggil. Panggil lagi. Udah tadi Ayo Duat. Mohon atasannya dipanggil itu. Oh, tulungan Bu itu. Kumaha. Iya, Bu, panggilkan tulungannya Bu. Tadi tetos di Ieu teh manawi Ustaz. Tadi teh tos aya di Malandongan tadi ieu. Ih pinter mempan ieu kana katambal parah di sawah. Dompet mah teh sonteu terang-terang teh kieu. Ya Allah. Cing urang tingali. Cing. Sieun kunaon neng? Neng kudu tingali. Di mana tuh aya kumina ge? Kunti jomblo. Oh, kunti jomblo. Oh, ieu diganggu ku kunti jomblo ieu teh nya. Hayu atuh urang kaluarkeun nya. Hayu. Hayu sadayana ngadoa bantuan Fatihah hayu. Bismillahirrahmanirrahim. Sok neng na calik. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah.